Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita dapat live streaming kembali dengan bertabarukan membacakan kitab Sulam Taufik ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Baik, kita mulai saja. Bagi yang mempunyai kitabnya silahkan dibuka ya, halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sulam Taufik kalawan ngelap berkah punya jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparingan nikmat ageng di dunia sareng kamin. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparing nikmat alit di akhirat kaumin hungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wa asyhadu sareng nekadkeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdek an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya deui anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah wahdahu bari sahiji Allah la syarika teu aya anu ngarencangan eta tetep lahu ka Allah. Wa asyhadu sareng nekadkeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdek anna Muhammadan kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla mugi nambihan rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Rasul wasallama sareng mugi nambihan kasalamatan. Wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabat Nabi wa tabi'ina sareng ka anu nuturkeun kabeh. Amma ba'du anapun dina sabada maca bismillah alhamdulillah syahadat salawat sinareng salam. Pahada maka ari ieu anu hadir dina hate juz'un eta hiji juz. Latifun anu lembut yasaro mugi ngagampangkeun Allah yasaro mugi ngagampangkeun hu kana itu juz saha Allah Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah fima dina ngajelaskeun perkara yajibu anu wajib naon ta'allumuhu ngajina itu emak wa ta'limuhu sareng ngajarkeunana itu emak wal amalu sareng ngamalkeun bihi kana itu emak lil khosi pikeun anu palinter wal ami sareng anu bodoh wal wajibu sareng ari ngaran wajib ma eta perkara wa'ada anu tos ngajanjikeun saha Allah Gusti Allah fa'ilahu ka anu midamelna itu ma bisawabi ku ganjaran wa tawa'ada sareng ngancam Allah tarikahu kanu ninggalkeunana itu ma bil iqobi ku siksaan wasama itu sareng ngaranan kaula kana itu juz'un latifun sulam taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi kana kitab Sulam Taufik hartosna taraje pitulung ila mahabbatillahi napi kami kacinta ka Allah ala tahqiqi natepan kana jalan sanyatana. As'alu nyohonkeun kaula Allah ka Gusti Allah al-karima anu bageran ayaj'ala
kana yen ngajantenkeun Allah dalika kana itu juj minhu ti Allah walahu sareng karna Allah wa fihi sareng di jalan Allah wa ilaihi sareng balik ka Allah wa mujiban sareng anu ngawajibkeun lil qurbi kana deheus wa zulfa sareng tegasna deheus ladai disandingan Allah wa ayyufiqo jeung yen muga masihan taufik Allah man ka jalma wa qaufa anu ningalian si jalma alaihi kana itu kitab lil amali pikeun ngamalkeun bimuqtadahu kana kakuduanana itu kitab summat taroki tuluy naek si jalma ditawadudi kana mika cinta minna wapili kana pirang-pirang gawe sunnah liyahuja pikeun supaya menangkeun si jalma hubbahu kana kacinta Allah wa walahu sareng pitulung Allah. Alhamdulillah, mungkin sampai sini dulu ya kita membacakan kitab Sulam Taufik. Barangkali jika ada bacaan saya yang kurang tepat ya, atau yang salah, silahkan ditulis di kolom komentar biar nanti bisa dibetulkan kembali. Semoga apa yang kita bacakan tadi bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah, khususnya untuk saya, umumnya untuk para pendengar semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.